Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ursila ala hadil ummati kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahu subhanahu wa ta'ala ngawajibkeun ka seorang muslim, ka jalma-jalma anu Islam ngalaksanakeun ibadah wabil khusus nu sifatna fardu ain, kaening salat fardu, puasa Ramadan jeung sajabana eta diwajibkeun ku Allah. Henteu asal ka jalma muslim, tapi jalma muslim nu tos mukallaf. Mukallaf maksudna eusina dua, hiji jalmana berakal, boga akal, kaduana baleg. Berakal hartian henteu gelo jalmana. Baleg geus nyampe kana had panaklif syara. Tadi dia rek ngabahas ngajelaskeun namina baleg. Baleg ngagaduhan ciri. Alamatul bulugi salasun. Cirina jalma baleg teh eta aya 3. Aya 3 ciri pikeun jalma anu baleg. Bila mana jalma tos kakeunaan ku salah sawiji nu 3 ciri ieu, berarti eta jalma teh tos baleg. Kahiji tamamu khamsa asyarata sanatan. Kahiji sampurna umur 15 tahun. Lamun aya jalma usia geus nyampe 15 tahun, rek lalaki rek awewe, mangka eta jalma hukumna teh tos baleg ngaranna. Ngan berlakuna jang 15 tahun mah lalaki awe nu teu aya kabegeran. Artina lalaki can resep ka awewe, awe can resep ka lalaki. Eta biasana usia 15 tahun. Kakara hukumna baleg. Kahiji dihitungna 15 tahun teh taunna tahun hijriah, bulanna bulan komariah. Ini bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani jeung saterusna. Sanes dihitung tina bulan Januari sanes, tapi tina bulan hijriah atanapi komariah disebut. Dietang mulaina ibtida'uha ba'dan pisoli badan. Ibtida'uha mulai budak kahukuman ku hukum baleg teh sabada in pisolil badan, pisahna badan tina rahim indungna. Indungna ngalahirkeun gubrag ka alam dunia. Budak gagole di dunia pisah tina rahim, di dinya ngitungna. Mulai detik eta, menit eta, jam eta, maka hukumna eta budak teh tos baleg. Etos non? Tos mulai dihitung tina bulan komariah. Dihitunglah tidinya jam eta, menit eta, detik eta sampai 15 tahun. Lamun budak teu aya kabegeran. Kahiji. Kaduana ngaran ciri baleg teh al-ihtilam. Ihtilam teh kaluar mani. Nah kaluar mani teh ku sabab jima. Nah kaluar mani ku sabab heureuy ku babaturanana digocok jeung sajabana sampai ngaluarkeun mani ta eta budak hukumna tos baleg. Bade lalaki bade awewe. Itu sanajan keluar mani nah hati nu mu'tad nah guer mu'tad nu mu'tad mah nu adat
keluar mana tina parji tina zakar teta balik walaupun gue mutad anu lain tina adat kebiasaan misalnya aya budak usia 11 tahun naik tatangkalan ragrag barang ragrag potong igana tina iga anu bodas diamban teh bau adon roti yakin teh cimani mangka eta budak ngaluarkeun cai mani sekalipun tina iga hukumna eta budak teh tos baleg ngaranna. Katiluna alamat baleg teh head imajang awe wungkul ka awe wungkul sabla laki mah tara head bila mana tos head eta si budak awewe usiana 8 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun jeung saterusna lamun kaluar head mangka eta si budak awe tos baleg. Ngan lamun 15 tahun mah teu kudu ku head, teu kudu kaluar mani, asal 15 tahun baleg we entos. Lamun head mah jeung kaluar mani tina mulai usia 8 tahun, usia 10 tahun, usia 11 tahun, usia 12, 13, 14 sampai 15 tahun mah tos yakin baleg. Ayeuna tina masalah lamun budak tos mukallaf ataupun jalma tos baleg bari berakal mukallaf namina mangka eta si budak si eta jalma ngabogaan kawajiban syara. Wajib syara, wajib salat, wajib puasa jeung sajaba-sajabana. Eta kewajiban gitu. Bila mana tos nyampe kana usiana usia baleg. Tina kewajiban fardu teh aya fardu ain wajib ain, aya fardu kifayah wajib kifayah. Kasa fardu ain? Fardu ain dipardukeun ka tiap-tiap jalma anu ngabogaan panon. Anu usina malin panon maksudna anu ngabogaan sirah. Nu jalma ngabogaan sirah aya huluan lamun geus akil geus baleg disebut mukallaf mangka eta si jalma nu aya huluan teh wajib ngalaksanakeun kafarduan. Hukumna wajib eta teu beunang ditinggalkeun. Cenah kumaha lamun jalma sirah mah aya ngan aya panon wungkul ceulina teu nguping wajib anger. Kumaha lamun jalma aya sirahan aya kupingan ceuli nguping ngan teh panonan buta meureun tetep wajib. Kumaha lamun jalma aya sirahan tapi panon teu ningali ceuli teu ngadenge eta wajib teu wajib eta mah. Walaupun manehna mukallaf akil baleg manehna teu wajib ngalaksanakeun kewajiban syara. Naon sababna? Alat jang ngarti manehna teu aya duanana. Sabab sebagian katerangna jelaskeun alat pikeun pitana jalma teh dua, hiji ayana paningali, kaduana aya pangdenge. Aya paningali wungkul pangdenge bisa pan diajarkeun tah salat teh kieu, kudu kieu jeung sajabana. Aya pangdenge wungkul eueuh panonan ngadengeun pan ku ucapan. Tapi lamun eueuh kuping, eueuh pangdenge, eueuh paningali alat duana teu aya mantak teu diwajibkeun jang manehanana teu kawajiban fardu ain. Teu wajib ngalaksanakeun salat, teu wajib ngalaksanakeun puasa. Damal bisaeun jang manehna mah. Sabab teu ngadenge di papatahan, teu ningali nalika dicontohan. Tapi anapun jang jalma sampurna aya panona aya naon aya pangdengena mangka eta hukumna teh hukumna lamun mukallaf diwajibkeun ngalaksanakeun parentahan Gusti Allah taala. Tayna kumaha lamun budak jalma encan usia 15 tahun, can pernah nyimpi jima, can pernah kaluar mani, encan pernah head. Walaupun geus usia 8 tahun, 10 tahun gitunya, lamun encan nyampe 15 tahun mah encan baleg. Hukumna teh belajar jang mehna mah kudu tapi teu diwajibkeun. Contoh kieu.
aya budak lalaki umurna 10 tahun atau 8 tahun 10 tahun 11 tahun eta kedah belajar tapi can diwajibkeun jang manehna can wajib ibadahna ngan jang indungna jang bapana jeung jalma nu ngurus ka manehna hukumna fardu kifayah ngaranna fardu kifayah ka indungna ka bapana terus ka maneh mulai budak usia 7 tahun lamun geus 7 tahun budak kudu diatik dididik diarahkeun kana agama dimulai 7 tahun hukumna eta indung jeung bapa berikut nu ngurus ka eta budak hukumna fardu kifayah mun budak diantep hukumna dosa kumaha lamun aya budak pinter tapi usiana kara 6 tahun usiana 5 tahun tapi geus pinter encan baleg encan nya kara 7 tahun kara 8 tahun atau salahan usiana di bawah 7 tahun kara 5 tahun 6 tahun budak teh geus pinter geus tamyiz lah geus tamyiz mangka eta jang indungna jang bapana berikut nu ngurus teh teu kasipatan fardu kifayah henteu cuman disunatkeun mapatahan ka eta budak kana jalan agama kitu. Nah keterangan pala yajibu al amru idza mayaza qabla sab'i teu wajib ka indungna ka bapana kanu ngurus manehna bila mana tamid budak dina sateuacan 7 tahun kaening kakara 6 tahun nya atana 5 tahun geus pinter naon ciri tamyiz dijelaskeun ciri tamyiz budak geus bisa dahar ku sorangan bisa minum ku sorangan oge bisa susuci ku sorangan disalin ku sorangan eta ngaranna tamyiz budak biasa nagalibna usia budak 7 tahun gitu lamun tamyiz mah pancan baleg tetep ka indungna ka bapana hukumna fardu kifayah ngatik ngadidik ka eta budak ngan bila mana budak geus usia 10 tahun kari-kari mung ibadah mangka meunang ka indungna ka bapana neungeul ka eta budak teunggal budak pek wae lamun geus 10 tahun 11 tahun budak teu daekeun ibadah kudu malahan kudu diteunggal tapi neungeulna ulah anu mantak tatu nah keterangan wa yajibu ayadribahu nya ala tarkidalik gitu wajib ka indungna ka bapana neungeul ka anu jadi anakna karena ninggalkeun kana kawajiban syara tapi neungeulna neungeul goer mubarih goero mubarih anu teu mantap tatu tibang didikan wungkul oge kalangkung tadi marentahna indung bapa ka budak anu umur 7 tahun lebih 8 tahun 8 tahun marentahna kudu kalawan kecap amar parentah misal teh salat salat anjeun kitu wa illa darabtuka lamun teh salat kaula neungeul ka anjeun bapa bakal neungeul ka anjeun eta salat anjeun wa illa lamun anjeun teu salat darabtuka bapa atau emak ibu bakal neungeul ka anjeun eta kecapna kedah isa kecap tahdid namina tarupina ala kadar ayeuna sakieu heula kirang langkung hapunten bilih aya kalepatan mungkin tina kasalahanna abah pribadi benerna meureun ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nu ku abah disampaikan masing ageng kamanfaatan pikeun sadayana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.